Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Klik dari bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe Kemis nomor gado cara ngeuretan kos gitu eta mawahan kana sugih. Paingan aing dagang rugi bae. Itu ngeuretan kuku ge sadaek nyana. Sadaek saya teh wal beres pas salasa ngeuretan kuku. Rugi sia dagang karuna ka jeung kuku mah ge. Moal untung. Pas salasa mau usah pake ngeuretan kuku sial. Awanafana bunubuwatan nabiyin atawa nganapikeun sifat kanabian anu geus jelas manunggeus jelas kafir mah teu percaya kana sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Kafir murtad. Kristen murtad, lain murtad kafir eta bener. Yahudi kafir. Katolik kafir, Buddha, Konghucu, Protestan, wabah Hindu kafir, dipanggang ke di akhirat, disate. Na'udzubillah min dzalik. Sanajan nyana ka Kangjeng Nabi Isa ge Kristen lain nganabikeun ngarasulkeun nyana mah mangerankeun. Pugu-pugu pangeran jajadianan. Ai meme Kangjeng Nabi Isa pangeran satu. Berarti meme Kangjeng Nabi Isa mah pangeran. Andai Kangjeng Nabi Isa pangeran, meme Kangjeng Nabi Isa saha? Kok dianggap Tritunggal, heran. Tapi keyakinan mah, keyakinan mah nyana pinter, nyana gagah, nyana sugih, tapi pinterna kabalinger. Masa manusia di pangeran? Cenah kasandingan pangeran, tadeuy pangeran nyandi. Isa nama makhluk, Isa nama jelema, ngan pangeran nyanding ka Kangjeng Nabi Isa. Maknya pangeran kos jurig nyanding. Singga eta Kristen naon Tritunggal. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan naon deui hiji. Eta tos kitu kafir. Sia deh. Geus urang mah ku hari mah saha pangeran? Allah. Saha nabi maneh? Nabi Muhammad. Titik geus. Lahirna di mana? Mekah. Terus ngali ke Madinah. Maut Madinah beres geus. Nah kitu bae geus. Geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi sanajan ngaranna Muhammad misalna di Cengkareng lain. Kitu bae geus. Nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna. Bong aing lah. Iya itu anak Kongsiun. Muhammad anak Kongsiun. Beres. Awida'a nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep masa ing Asep ngaku nabi teu betah ieu ngadengen agen nabi Asep tukang beca deui lah kafir dari jelema la nabiyya ba'di cek Kangjeng Nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursal. Al-saddaqo mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi. Jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi. Sabada Kangjeng Nabi urang geus sama murtad kafir. Eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya. Heran. Musodek ngaku nabi aya nu percaya. Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya.
kamari di Cikupa Cikupa ngaku nabi Kararagok aing mah mending ngaku pangeran teu budak ngaku nabi di Cikupa duh masya Allah aya nu laporan ka kula Kiai bagaimana cenah tindakan kita sekarang apa ini di Cikupa ada yang ngaku nabi biarin di Cikupa ada yang ngaku nabi masa biarin aja udah pengen tahu udah dia pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh kesini mau diapain mau ajak saya makan ya sekali-sekali saya makan dengan nabi dah seringan jadi babari orang atuh anu ngaku nabi mah orang ome bae orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya nah yuk coba jadi ome ulah waka di galak-galak ulah nyaho bae kita ka dieu jauh algola atawa ngomong kieu na caki Zaid teh heuy nabi urang mah jahoreng kulitna hideung murtad sia terus sembarangan sia emang orang berbas Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa an-nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-nabi sallam gairu quraisyin gairu quraisyin hai nabi urang mah jalain urang Quraisy murtad berarti nggak yakin ke nabi salian aya deui nabi salian kangge nabi urang hoi horenganan pangkat nu pangluhur-luhur nama nabi di pangkat nu pangluhurna nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buat tumamukta sabun atau lalu batuha bisa fail kulub horenganan eta pangkat nu sakitu luhurna pangkat kanabian teh besi daya bisa diraih kurang kucara ngabersihan hate kucara ngabeningkeun hati urang lamun geus bersih jasa hati urang ge bisa jadi nabi murtad geus kitu murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian pangkat wali ge hayang ngasap pangkat wali teu jadi hayang ngaraih pangkat wali bae hayang ngaraih pangkat wali suek hesen ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa nahu geus aya jang mubtada khobar fiil fa'il syarat jawab urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana dibawa ku urang kana pemikiran tasawuf Imam Ghazali Imam Qusyairi terus Beladi tunato kadieuna Tuan Sabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin dibaraca hikam maka malah mah didiskusikeun hikam teh di universitas mah tetapi mana pibuktiuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh we nu datang ka jero hate hayang raih pangkat wali geus sakitu hesena geus jelas nabi mah teu bisa dikasap nu endeuh ge dikasap pangkat wali pek ulah aya di jero hate masya Allah salian ti Allah hiji be Allah taala mun geus di jero hate Allah doang wali ngaranna ulah aya pansa ulah aya kijang ulah aya serwiti ulah aya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak-sedak Allah na minggir Allah minggir nyelepeng bukti ndak urang dur azan teh kuduna mau Allah teh gede di jero hate urang salian Allah eueuh cepet urang ka masjid ieu mah lain pas azan neulejem nyana okos anu nalingakeun teh bisi salah burung teh azan di gereja ngopi
Jadi adzan teh kopi kontreng cek pamajikan ka lain adzan atuh kayak tenang wae sih adzan ngopi ngarokok lain dijawab teh muazin teh adzan ngarokok nyalan deh dina kursi penundutan liwat saja encan ka masjid kene bae atau ka mushola endahan neuleun motor kudu digosokan heula motor majikan ka lain geus sore ke jika karek jam 1 cek digosokan beres digosokan motor ngopi di kontreng ngarokok deh cek majikan agak geus jam 2 dulu kebal kene sajam kene majikan mah bagus teh ngelingan bae deres sekali-sekali pemajikan ngelingan salaki isuk pemajikan dieling ulah nonton TV bae heula cenah angel kene ieu heula sakedeung deui jadi salakina ka dinya deui mana tuh nonton TV kene bae sakedeung deui ieu tah terang geus sakena teh seutik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak naon eta pas sedap di jero hate teh aya kopi aya rokok aya motor tah eta ngicin anu geus kitu mah hese wali mah eueuhna naonan di jero hatena kuari mah boro-boro nu bodoh kiai na ge geus ngatur proposal eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyenan proposal buang kawarah tah mah kiai boloon bin tolol bin goblok tah mah tuh kan putar atur kari itu lain hayo micinan penyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu artina pangkat kanabian mah teu bisa dikasap boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wau saprovinsi Banten Boa aya Boa saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa Masya Allah nu mantak urang dizarahan ge Syekh Hasnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu mantak urang dizarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali mantak urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf diurang teh kajen kukumaha ge hayang bae teu bisa dilarang-larang sebab eta mah sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat. Mantak zarahna urang sok macem-macem. Segala aya coba nu boga maksud gara-gara tulis. Ka kukula diusulkeun boboh. Geus bau jasa burungnya nama teh. Usal-usul Gade boga maksud gade make amplop nulis make amplop sian amplopna geus tah mah goblok bin tolol tuh ada rese auhiya ilayya walam yadai nubuatan atawa ngaku-ngaku diwahyuan sanajan nyanan teu ngaku kana sifat nabi. Alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu bapau. Tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah. Kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu. Gede wahyuna. Segede sakumaha si wahyuna? Urang mana tah wahyu? Hayo alaga bae kege cenah indit sorangan. Ulah-ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ge kula masuk resep. Jelema ngaku karomah, siapa yang ditanggap gitu. Kos kumaha ieu karomah. Ayo coba kege nya ngaleo sorangan. Ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon do masyaallah. Cenah teu teurak dikadek. Batu ge teu teurak dikadek. Cenah bisa hiber manuk ge bisa hiber. Cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai. Ih cenah ieu mah bisa nyilples teu kadeuh kuntilanak ge nyilples.
hese-hese lain kitu atuh dibere wahyu atuh. Dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat. Eusina di jero bakal mengarah ke hakikat. Geus moal aya bae geus pokona mah. Sabada Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya. Au kadzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Adam nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Nuh rasul nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Idris nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Isa teh seorang nabi seorang rasul teu percaya Kangjeng Nabi urang teh nabi geus tah mah murtad antak Nasoro, Nasrani, Yahudi, murtad. Lain murtad kafir. Awasabahu atau nyarekanan ka Nabi model kamari Denmark. Model orang Belanda nyarekanan ka Kangjeng Nabi. Eta kafir. Istaqafa bihi atau ngenteng-ngenteng Nabi nganggap hina ka Kangjeng Nabi. Atau kangaran Kangjeng Nabi ngaran Kangjeng Nabi teh Muhammad, ngaran Kangjeng Nabi teh Ahmad, ngaran Kangjeng Nabi teh Yasin, ngaran Kangjeng Nabi teh Toha, ngaran Kangjeng dina Quran nambalaya ngaran Kangjeng Nabi. Nah kuari dihinakeun ngaran Kangjeng Nabi mendak mun aya ngaran Muhammad kemudian ku urang dikieu-kieu terus ku urang dibalangkeun ka sampah ta kocomberan maksud ngahinakeun itu murtad nya eta masyaallah awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina ka ngaran Allah. Sepugu tamangaran Allah dihina ku urang Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul muttaqin sabarul mutakabbir eta ngaran Allah Asmaul Husna. Talar ku urang Asmaul Husna. Abengke di jero kuburan pinu ngara di jero kuburan cacaan Asmaul Husna. Ulah ditulis ditabaengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu ngan deres tage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh Asmaul Husna ngan bagus dari talar sebab ieu kabeh nu aya di alam dunia moal kaluar ti Asmaul Husna mantak walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk ku urang Asmaul Husna ieu kabeh moal kaluar ti Asmaul Husna kabeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti Asmaul Husna geus lamun eueun nu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero mantak wali Allah teh neule gunung nu kadeule Allah neule langit nu kadeule Allah neule tangkal nu kadeule Allah neule laut nu kadeule Allah neule segala rupa nu kadeule Allah sebab naon sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna. Wah lamun geus ngaji kos kitu bakal resep mungkin poho dahar poho nginum sakali daharna gembul sakali nginum loba ngan ulah waka kikituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pamajikan poho ka anak poho ka perusahaan poho ka sagala rupa sebab ieu kabeh Asmaul Husna mantak aya bahasana beat sumpah setia ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus deka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah kataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jaheu horeng Allah kabeh tuh ngandak bahasana ge ma fi jubati ilallah
nanaon di jero jubah ulama iwati Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel mah keur nyekelna nyekel Allah deurus teh kitu mun keur ngampak Allah berabe kan tentu itu benar pakai bahaya kan jika dia sebab Allah kan geus can usim ulah waka atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa ka ancaman Allah murtad takut gitu teu percaya kana perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener murtad takut gitu salat teh jangan salat gitu balal bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng kana perintah Allah nganggap manfaatna eta salat berarti teu dianggap punyana perintah Allah murtad masyaallah lain setik teh ngomong gitu sih ada urang ge osok ngomong ngabatu padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus tapi teu sugi-sugi sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh eta teh kos kitu kan lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun perintah Allah lah cenah teu percaya ya kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atau terpercaya ke janji Allah teh sorga terpercaya ke sorga atuh geus murtad terpercaya ke ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka terpercaya aing mah aya neraka murtad ya aing mah terpercaya ka aya sampai kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong ya can orang terjadi teh kiamat bohong teh kiamat murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat ya Allah au jahada ayatan minal Quran atawa angas teu percaya sayat betina Quran mujbana la subut ya anu geus mujba ijba kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat geus eta ge sarua murtad masyaallah mun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk bahwa Quran teh anyar tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede wow diseret Imam Hambal diseret di penjara disiksa kita nyebutkan Quran teh hadis atau makhluk tetap gitu kajian teuing pae giliran Imam Syafi'i pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja Syafi'i di hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad ditanya wahai Syafi'i kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah qadim lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim siksa lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Qur'an teh hadis salamet mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk salamet tapi lamun nganyatakeun Quran qadim penjara. Wah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menunjuk doang ge. Tuan, ulah bingung-bingung. Ih, eta mah makhluk ye mah makhluk. Jangan bari nunjuk. Salamet. Ya, gempar kabeh sa Baghdad. Wah, Syafi'i bahaya kuari. Anu ku urang diimamkeun nu ku urang dimazhabkeun, anu ku urang dituturkeun ternyata ngamakhlukkeun Quran beres balik Imam Syafi'i bulag kiai daratang kabeh wah demo
mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran. Saha nu ngamaklukeun Quran cek Imam Syafi'i. Ai tadi pan kula manunjuk. Ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah ieu. Tah makhluk. Anyar cek nya anyar. Maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh. Jago Imam Syafi'i mah. Tapi tetap baik kapan aya nu hasu. Setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i, oh ternyata ngalojokeun raja atuh ai kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pemerintah. Tiba lagi kitu bae. Boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i ge kos kitu. Atuh korok komo kuari biasa tah mah. Atuh biasa kiai anu hayang. Woi gila mana aya? Lama itu teh cuma dipejakeun. Aya belah pokat. Panggil Imam Syafi'i. Hadiran deui ribuan kiai, masyarakat tokoh. Tenang bae Imam Syafi'i. Coba jelaskan cak raja. Lain Quran bae. Nu ngaran Zabur, Injil, Taurat, Quran, eta hadis makhluk. Hadis apakah kodim? Syafi'i. Cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja, ya. Nunjuk deh bae. Quran. Dikieu-kieu kuliah. Wah bae. Taurat. Dikieu-kieu. Zabur, Injil. Nah, iya nu opat eta makhluk ceknya eta. Saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri we. Oh benar. Tuh tinggal raja bae. Wah, iya bagus ceknya. Berarti teu kan salamet Imam Syafi'i mah. Mentek emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya na. Biasa, guyon teh biasa. Kangjeng Nabi ge guyon. Ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas kan. Tuan, kula mah hayang naon tuh nih. Kula malah hayang ka surga beuh di surga mah ini. Ceurik kan ini ngahing-hing bae. Kadengen ku Siti Aisyah. Oh, Siti Aisyah geri basak. Kunaon Aisyah mana cerik? Atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini. Berarti kula merasa Kangjeng Nabi seuri bae Aisyah. Di surga mah moal aya nini. Boro-boro di surga di dunia ge teu betah jeung nini mah. Jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui. Oh kitu tuh atuh. Aki-aki ge eueuh di surga mah. Eta kan karena lalagaan. Tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan. Ulah sok haju wow. Mani geus urang teu bisa usik. Hirup teh teu bisa usik. Oh harajasa. Jadi teu bisa naon kitu ngaranna teu bisa naon cerah. Teu aya pencerahan otak teh kira kararieu. Hudang teh hudangnya pergel. Tunduk. Urang teu ngadengikeun eta terus guyonan setika-tika. Sehingga mun ditanyai tadi ngaji naon wallahu alam. Aing mah asa di mana mah tah ngaji cek nya teh. Asa di alam mana meureun. Emang kona kerek aing. Tiba lagi kan. Aya guyon kan ulah diseja-seja. Namun di sudah cilaka atuh geus pembawaan cara Gus Dur pembawaan di mana bae atunya guyon bae kajen kuku mah guyon bae masyaallah emang pembawaan mah teh Kangjeng Nabi ge atuh guyon sange Kangjeng Nabi aya nu balap lompat teh Kangjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta taekeun ka anak onta geus menang si eta tuan barang dibere ku Kangjeng Nabi gitu onta gede jasa Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cek eta teh. Ngalalaga naon? Cenah nek dibere anak onta. Aju, ieu gede amat. Atuh ieu ge anak onta emang ieu anak. Anak onta kan geus gede ieu.
atuh jalain anak sapi nya atuh tengah lalagaan we takut kitu karana je hebat Kangjeng Nabi mentek ngahijieun Kangjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kangjeng Nabi kumaha lalagaan anak cak Kangjeng Nabi Aisyah yuk urang balap lompat ayo balap lompat Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah eta ngaranna urang mah jeung pamajikan teh tegang jasa pamajikan ka urang tegang kanyana tararegang jasa teu bagus di rumah tangga kitu atuh wayahna bae wae ditoel-toel atuh ku urang wae dilangketek atuh wae di kitu-kitu atuh nah di luar teh honon tak kitu pajar eta nya nama kitu teh lain tuh kan Kangjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah aju saha nu menang merotan sakali Kangjeng Nabi nu menang sakali deui Siti Aisyah nu menang ngaranna kan lalagaan nya balap lompat jeung awewe kudu sa Siti Aisyah nu menang moal aya satu kali menang Kangjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan heueuh kula eleh karena isuk balap lompat teh Siti Aisyah nu menang heuh kula menang jeung Siti Aisyah kuna teh ngabungakeun atuh geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah menangnya nak eta karena lalagaan menang saminggu teh tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh lamun teu menang ulah kitu cek teh ieu piala rek dibikeun ka aya mana eta ngaranna lalagan teu tegang kan hirup masyaallah karim eueuh nu tegang tuh Kangjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah biasa kan dicandung kan marah bae aya marah dicandung mah tuh boro-boro ku ari baheula lagi aya bae marah aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel kemana ya Kangjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel ceknya teh bener rada telat Kangjeng Nabi datang kadinya rada telat piring aya kormaan di dinyana piring dikitukeun kana rok naon kadang-kadang peupeus piring korma ambalaya kumaha cek Kangjeng Nabi ambo seuneu ngagebrah cek Kangjeng Nabi kira kan seuneu ngagebrah Siti Aisyah kan kaget seuneu wah kahuruan asana imah ieu kan gitu datang deh kalinya mana tuan seuneu tadi dada cek gina Siti Aisyah seuri bae eta di dada seuneu eta ngaranna eta kakarak meureum piring doang cek gina teh Siti Aisyah seuri ban horeng seuneu teh seuneu ieu seuneu hate seuneu kolbu ngagebur geus lamun seuneu hate ngagebur bisa piring nu peupeus bisa sendal nu leungit bisa ieu kana pipi leungeun eta seuneu ngaranna nu kos kitu tuh tan bisaan Kangjeng Nabi mah seuri bae piring ambalaya terus korma atau ambalaya piring peupeus ambo teh seuneu ngagedur cek Kangjeng Nabi kan kaget tetep pemajikan besi kahuruan kan mana tuan seuneu tadi dada gitu kartikan ku Siti Aisyah eta ngaranna lalagaan geus kitu masyaallah pembawaan masing-masing nu kos kitu mangan mun dijieun-jieun haram mun dijieun-jieun haram cara Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i Zabur di kieu-kieu kunya wah bae jelema naleukeun Taurat Injil Quran nah ieu nu opat makhluk cek cenah bari kieu nya ieu nu opat makhluk atuh cak raja makhluk deui bener geus salamet baneh geus tinggal kiai bae bener sampai bener ieu nu opat makhluk cek cenah make otak masyaallah geus kiai ge daratang deui maksud tuan Imam Syafi'i naon dia nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat itu mah kodim cek kos kitu jeung jelema pinter mah tuh sen mantak hati-hati jeung ahli Allah jeung ahli hakikat jeung ahli thariqah kadang lain kulit lain eusi Gus Dur lalampahan ke gereja jiat wali Allah loba nu lampahan ke gereja
can bisa ulah heulanan jang nyana bae heulanan loba kene nu lampahan ka gereja kene anteupeun heula heulanan ke urang bakal kapanggih geura motifna kumaha ka gereja engke mentak ulah ngabesan ngajina ieu pelebah ridah mah ieu nah lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi numanta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif di samping eta besi aya cetakan nu kamari ya cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya masyaallah geus poharaja tinggal ningkatkeun eusikna doang nu katalar Quran lain lalagaan tuh datangkan nu katalar Quran teh di borgol nu katalar Quran di penjara teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah geus kos kitu bae di negara urang awistakhafa bi sunnatin la tawang enteng-enteng kana sunnah Rasul murtad nyenteng-nyenteng kana sunah Rasul teh murtad kama lau gila lahu andai kata aya nu ngomong kieu ye dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'ahu thalatha kayan Kanjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh tilu sanggeusna tilu iya tas daharna dilamotan itulah keayaan barang dahar Kanjeng Nabi tilu nya nomor nu digunakeun teh nah kemudian mantas digunakeun dilamotan nah iyalah sunah Rasul cek urang teh sebab Kanjeng Rasul lagi gitu ngomongnya laisa biadabin laisa ada biadab kos itu mah lain adab cek nya emang kunaon atuh hiji ngadaharna korma lain sangu lamun anu dahar sangu moal ku tilu geus mah lain adab tah mah situasi bae tah mah kos kitu mah murtad eta kos kitu sing ada sunah Nabi ulah sok make dihela-hela tah mah ngada harapan korma di urang mah pan sangu tah mah lain adab tah mah lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa tah mah geus lain adab tah mah teu percaya urang mah eta kos kitu adab tah mah situasi bae murtad lain saya tik ngomong gitu sing ada ulah gogoyon ndek 5 mah 5 bae ngan ulah ngaleungitkeun sunah Rasul siapa nuturkeun sunah duh can bisa cek yana molos bae ka dieu teu murtad teh kos itu menyadar ngaranna nyadar teu bisa nurutan Kanjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geuna kurang lamun parena ulah tongsan tuh eta bahaya teh tongsan beuh budak mari mah teh nyaho ka tongsan asal geus dibere tongsan mah sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae bear nah lamun geus pare bulu mantep jasa bagolok mun kuari mangeunahkeun geus nikmat tilu bisa sanggup ge diemple-emple tilu tuh nu mantep kuari aya ti pamarentah teh naon ngaranna bulog eta pemerintah zalim sebab teu bisa make tilu kan ya ieu pamarentah jahanam nya nah urang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa wah raja blon raja ye geus cukup cak raja panggil kunaon sia ngeblon-blon aing dahar teu bisa nuturkeun Kanjeng Rasul gara-gara sia mere bulog ka aing